Itu aya uak geuning jeung bibi di dieu. Ah minta jajan ah. Ka bibi jeung ka uak. Pan jadi double. Si Ariwan ke mana? Dek neangan si Mimin. Emang si Mimin ke mana? Teu nyaho ieu dek di teangan. Oh, ayo tuh bareng yang Saroh. Ayo. Saroh gue ndek nengan si Neneng. Ay si Neneng aya kayak mau wae. Eueuh da. Ay si Neneng ke mananya? Kamar teh ngacir wae. Bibi dan uak. Ay Neneng di mana? Itu teh sembe. Pantesan ku bibi teh Neneng teh diterangan eueuh. Neneng teh lapar, hayang jajan. Giliran lapar, kayak mah bibi, kayak mah si Uwan apa? Banyak minta duit ka uak jeung ka bibi. Abe double. Loba duit mah ya. Oh, mana minta duit. Ay tapi ay bibi mah teu mau duit, soalnya tadi teu kabawa dompetnya di imah. Geus mah tahu duit tak kawas ya. Wah. Hayang jajan atuh beuteungna peuri can di betadina. Jajan naon? Ay saya jauh-jauh ka dieu dek nyata duit ka Uwan jeung ka bibi. Emang ay masnya ka mana? Masnya ka mana? Ya ka mana? Ma, Heeh. tadi macam rek ngalaeupan embe. Atuh lain milu. Angge saena mah tangan wae masnya tuh ka gunung atuh. Atuh pangkumahanana beuteungna lapar peuri jadi leuleus lutur ge. Tuh ka uah minta duit cenah. Nah, ulah berat si Neneng, ulah sina eta wae naon teh? Cenah uah tos ngajual domba kamari. Heeh, wasia tadi teh bisnis domba. Bisnis domba. Heeh. Bibi. Ngajual domba kamari 12. Puloba. Nya uah teh. Encan dibayar. Tuh cenah can dibarai. Oh, sebenarnya saya ngabobohong wae. Ongkos sama sia ngabohong wae. Ada merendah dilanceuk. Heeh. Aing doang lu tara ngabohong, teh aing mah dompet ketinggalan yang geus ketinggalan ngomong lagi. Coba nu bawa Tuh. eta di jero naon. Ieu mah kekewer tuh ku bibit teh di talian da merosot wae. Eta nu di jero. Geus. Kumaha tuh lapar. Ah kawasia teh eta duitna. Muat yang di ais. Digandong atuh, gandong aku apa ku bibi. Ya geus sia yang digandong aku saha ku siapa ku bibit sia. Yang ku dua-duana. Yang geus hayu wae urang ginjang-ginjang wae urang picen tak kanang embe. Lagian masih anu gede, awakna sede bagong. Kan mana eueuh meureun. Masih mah kitu, kana teh menen ngurus. Atuh, emak teh galak ka urang teh. Urang teh di pandian tuh mecong-mecong ya urang. Heueuh geuning ieu meni bau. Eta mah balik hejo congena. Heeh, kumaha atuh. Yang geus pasiennya tadi duit hayu urang berobat ka eta puskesmas. Gua cenah nginjem duit di Besara. Kok nginjem sih nyeta di berobat sia meureun ah. Apa yang tak maheula. Heuh ka urang dengan masih heulan cenah deh nya tata ceuli. Apa masih ka masih mumunnya. Minjeman duit duai. Atuh, Kunaon duit sih Neneng? coba buduk suka. Heueuh geuning. Ih, koneng. Ih. Aisyah tadi modal. Cebok tuh. Pan mana boleh bokan ku bibi atau ku uha? Ah, ai bibi mah sararu di teh nyebokan nunggu Uha jebrok. meureun. Embung. Ah, gitu. Ih, nyebokan lagi penting kesautan ieu. Atuh sautan yang penting teh nyuga. Buru ah. Geus arateul asa rupa trapet lah ieu teh. Yang geus ayo ah, yang wae masih ah. Ayo, Yuk. Geus, ulah hayang digandongnya jeung di ais. Ulah hayang digandong jeung di ais. Ulah hayang digandong jeung di ais. sama ketutupan conge dah coba. Tiup. Nah. Heeh tuh. Nah. Ini congnya saya bau. Bibi keur nyiramnya. Bibi teh heueuh susu bibi teh geus barareuk ya teh geus bara bulan meuneun bibi teh diperiksa. Emang boga salaki.
Bibinya kan Randa. Randa dari usaha. Tapi bibi sok ngamping-ngamping kenal laki wae. Saputingna teh 12 we. Ayo nenek mah ulah nyok, ulah kos bibi. Ayo mah ulah kos bibi. Ayo angin tadi duitnya kau wa. Ayo bawa. Tuh Asia mah tuh dompetnya gede banget tuh. Karena uwa teh balik di Arab. Wasia pas balik ke Arab. Duitnya loba. Kamari ngajual embe 12. Dulu mentah. Ceng bisa berobat. 2.000-nya. 2.000 mah meuli cukup doang ngurun. Ai si Wasia mah kitu kah. Pelitnya kos masih ya koreta kitu tah. Ajeng shopping mah aya jeung anak eueuh. Emang sanak nah. Sia kan anak Masia kan koret ka sia mah. Kamari keur dititipkeun ka Wasia mah saya dibere-bare duit 20.000 kan. Yang geus ayu atuh emang Masia. Gandong ah. Buru gandong. Atuh ka bibis Wasia we ah. Uap mah, uapna leutik teuing mau kuateun. Ya bibi ge mau susu meureun 2 kilo iya ah. Gandong. Hah? Gandong ah. Nggak ganjal ya? Ya tadi nggak gandong na. Luku nak iya. Yoga. Asya kan naon neneng ku beurang. Makan semen ya mari teh. Ai bol siap asa gini. Kaca pirit pan beren. Wow. Si nenengnya jorok banget ih. Cek bibi ge cebok heula mah tadi di tukang. Kadon calakai atuh elap. Geus ayo. Sama sia wae nyata cebok. Asin neneng awak leutik meuni ku beurang. Beneran neneng mah. Terus jeung luas wae balik mah. Bibi mah nek. Yang masih ya. Si neneng mah mage budak teh pi keseleun wae. Ih hirupna teh tadi modal teh cebok. Mana ka gunung lan diajakan boga anak teh. Ih gitu-gitu teuing. Abu. Atuh lesang jalana. Bibi mau uanya poho orang. Wah, yang digandong atuh ambung. Itu segalang digandong. Ah, teh meuni hararse teuing dek cebok. Topang lalawuran labu. Aku taisan ge liur wae bau ah. Mama aing di labu. Masih ada bayangan kan baliknya. Labunan leumpang. Imai. Neneng mana di mana? Iya rek diculik ku jeung ku bibi. Ayo aja di mana? Cek, aing pas ngalap domba. Atuh ngalap domba pas si neneng keajakan. Ayo Pas aing dititipkeun ka imah uwana. Uwana kan tadi cikana karak balik meureunya jual domba 12. Maneh menang ti uwa. Henteu ulahun. Teu dibere duga. Mang Neneng ngomongna kumaha? Lalaunan ngomongna ke uang ngadeng. Wah cenah Lalaunan. Neneng tadi keur dianterkeun ku me titah naon ka imah uwa. kita nginjem duit tau kan? Ulah bebejang nginjem duit. Uwa ngenta duit keur Neneng jajan. Teu dibere. Ku uwa teu dibere. Heuh, beuteung peuri ge buku teu dibere duit. Wah mah Geuning asa bau tai. Emang anak saya teh bodol di kebon. Neneng deui. Dihandapeun kandang embe. Emang ku uwa teh dicebokan. Itu Neneng. bau. Atuh lain dicebokan ku uwa. Sudah tuh nya geus sautan kitu bohong lagi atuh ah. ada. Tuh Neneng aya reungitan, pantesan Neneng gebes. Ulah ceurik aya reungitan. Atuh euceul gara cebokan si neneng teh ah. Can obeh. Eta ku uwa dibere henteu. Hah? Ku uwa dibere henteu. Oh siata si neneng teh kayak kita kayak mauan teh kita hendak pinjem duit gitu. Ih, aing rek kaleuweung, arek ngalaupan dengan mesin Neneng. Kali si neneng ngomong kita nginjem duit ka wana.
Tadi teh kawa teh dah ngomong atana ngomong Sunda kan. Tuh, anak orang mah hedong, majan dongo ge. Ya. Minta kau ayeuna merek marabat teh. Ya. Mending cabokan heula. Eta aya kuana capek kene da Bung teh heula. kalau lagi sautan gitu ah. Neneng ke kawa minta duit jangan neneng jajan. Kocap 50.000. Merek maraban domba heula nya. Kayak ngilu jeung uwa nya. Jeung bebe calo nya. Kayak obehana ka bebe calo mun uwa embungeun mah nya. Kisah duit teh Merek maraban embe heula nya. motor aing ngambung nya bokan nu gesautan mah. Ini teh ka mana cenah? Maraban be. Nitip iya orang dek shopping. Ayo uang ka mana? Dek shopping. Ayo uang mah ngage dek shopping wae. Kata saru ditinggalkeun untuk nama saru nu ditanya bokan. Emang gua dagang samping ka mana? Shopping. Tuh Asia mah sok shopping wae. Wasia kan tadi ngajual embe 12. Oh, nya tadi ngajual embe ayeuna ngajual. Gira neneng nyata duit teh dibere. Oh, ayeuna teh dagang Gitu, samping. Tiun. Yang geus kawas wae eta cabokana. Bibi mah embung asal ragu dieu teh nya bokana ge. Atuh arah Yang tuh susu. Ditaringdakeun eueuh jelema. Oh jelema sapotong-potong acan. Cieu. Uti udah nih. Umun. Doh. Kumaha? Cakeun. Alhamdulillah. Naon? Ya biasa pokoknya hujan makanya dipalih ka jejerokan ieu. Lain kuduna eta bulan Februari teh tepati hujan teuing. Ya kumaha tuh haji deui. Tapi ai bulan Maret mah repretan kayak gitu hujanan teh. Lain urang teh arek ngobrol tentang masalah kamari. Urang kan pinjem duit ka Mumun. 2,5. Terus setengah. Terjadi gope terjadi 500.000 tuh. 2,5 wae. Tapi digantian tereh teh. Rek, pokona ayeuna teh bulan 1, bulan 2. Bulan 3, bulan 4. Pas lebaran atau pas memeh lebaran ku abdi digeutian ku Edo. Janjinya Janji moal ingkang. kita udah bejak saro. Ya. Malah tuh urang bebeja kasih sarung mah urang diledek. Kedap. Lain. Dua setengah ya. 250.000 boleh 2,5. 250.000. Janji udah lele-lele. Heeh. Sekarang ke mana? Ulin we atuh. Di dinya apa pagawean? Kita semua ini biasa. Terus di dieu mah. Nyanyi. Terus Udah sore berenainya. ih mending nongkrong we lah. Nah, kurang atuh gue make mau nyanyi. Aja yang mau make deui wae. Maha. Kamana kan? Kamana we lah, nu penting mah happy lah. Patung situ tuh. Mun, ai sini. Ai neneng keur naon? Keur naon neneng? Ai neneng keur naon? Keur di jalan. Ih, bau. Atuh geus. Eta geus nongtot. Jorok mana neneng diajarkeun teh. Politik mana si Mina? Mina ka mana? Tadi meeting nganterkeun Opan terus Uwa jeung Bibi teh dek kamot ngadek dagang samping. Terus neneng tinggalkeun? Hah? Neneng ditinggalkeun? Neneng ditinggalkeun. Heeh. Nah, atuh. Teu nyaho garala ka urang teh da. Lain kan ombe. Ombe anu. Obe yuk. Lagi embung ah. Hayang yang Bibi ieu, obe. Embung. Terus kumaha tuh obena? Urang teh ngan modal wae tadi kamari teh ngakan seblak anu lada jadi Urus. Ani mah jadi kitu teh diurus teh ih. Beungeut caludi. Gitu naon? Conge. Ieu teh urang teh
tadi teh tas iin ya anu vitamin orang ditumpahkan vitamin letik kene pamali kumaha ieu emang pokoknya aing mah sesudi ngebokan lu anak aing itu itu masa ka mana emang bangun cerik budak teh belewong teh kaurus jorok ku jenis di calana sakola teh bener isi di celana wae cik atuh udah geus gede neneng teh abah we gede bolot hujan atuh geus hujan ngaon di dieu hujanan Sana naon anak aing domelan. nah atuh tak anak saya tidak urus cebok Tadi kan neneng teh jeung ua jeung bibit calo. wajeng bibina dek dagang samping cenah Pantas ngajual embe masa iya dan saon samping. wah nah jeung bibina rek kamol jadi tinggalkeun jeung saya doh tadi ka dieu mandi si neneng Terus kunaon tuh sia domelan. Aing cebokan Atuh kumaha lu cebokan kan. coba me angkat alus si bajuna Ulah, makana neneng teh kayak mah uang yang duit ngirik ngeli baju ieu mah cuek. aya anak ngising cebokan uruskeun Neneng deui. urus Hah. pikiran wae diri sorangan Neneng deui. baju bolot Neneng deui. heeh tadi teh gua teh ninggakkeun urang puge Ampun. Emang urus tah Jadi berek mimin gua. budak teh gua enggak lah kayak gitu cebokan. Balik. kabener saya irah digantiin duit aing bener 2,5 Aing kerek minjem lah kawan meukeun neneng. minjem Hayu kayak mah ua we. Ua ka mana tadi? dagang samping Heuh ka mana? kamu Nya kamol dagang samping. Shopping meureun. shopping meureun neneng Shopping. bolot bolot teh Hayu kayak mah ua we. bedebak teh nya budak Dengekeun kayak kawan ngomongna kieu. Wah minta duit jajan baraha 150.000 gitu nya. budak teh di papatahan mau itu benernya Cing masuk tutulan ha balik. naon Duit deui aing apa ieu can kan gantian. can urusan teh can beres meureun aja si mimin teh cek sia cenah ulah lila aing geus waktuna Rek ka imah uana si neneng. Heula rek can beres keh heula mimin Mana jadi si juga Memon beres. teh dinya teh Aing mah digalakan. saya jadi galak ayo pengen boleh pergi dulu sih ulah ada pasti ada ada pajak teh tolong nyuna pajak Kayak paling digantian mumun. mana mah gitu tingnya aing cepet ada Kayak isukan ya. Isukan sore ka dieu. Kayaknya cicing kunaon neneng kecepet atuh icing mah neneng nah. mending tahan we si neneng ya Ulah. Kalau komplawan ternyata ngajak. Ya dijorokeun anak. sia nu ngajarokeun oge Sia hayangna kumaha? dilaknat mana ku Allah ya Kayak isukannya. Isukan sore. wah Ya. muntang jaina nih lawan ulah gitu atuh budak eta mah galak ya Ulah di gitu. isukan kamar isukan nah matangna ulah dari papatahan tuh menjadinya teh Kenapa nunjuk awalnya orang gantian kita cuma ulah daek neneng cenah usaha sorangan minjem be ya kau ua minjem duit pego 150 jangan gantian kadang nggak gantian hengke pulang kengke kita juga nginjem maneh lawan kadieu nih neng kadieu neneng kadieu ada pun jangan urusan wae rumah aing kan gantian ini buntu pacaran kan gantian kan ayah karena neneng wong mana mah ya iya me kadian heula tuh kadian mere besan kadieu itu bareng bareng aja mah kayaknya kengke mantap satu tuh mantap satu sore lawan nih neneng mana mah jadi provokator wae detik-detik teh ih mantap mantap balik kan mantap oke sore isukan itu berapa tuh kan itu bisa nyolong mana mah da boga hutang di belakang atuh ulah seserian nih mah atau tekotrotan bisa jadi budak
Yo, neneng macam apa? Ayo, buru neneng bantuan. Buru neneng bantuan. Neneng, mau naik si neneng, mau naik si neneng, berangkat neneng.